Hiji mangsa nalika peperangan bakal kajadian, Arjuna mutuskeun pikeun tapa di Gunung Indrakala. Anjeunna hayang mata pituduh ti dewa supaya meunang kakuatan pikeun ngalehkeun musuh-musuhna. Ya Dewa, mugi kaula dipasihan kasabaran, kakuatan, sareng wijaksana pikeun ngabela keadilan. Duh Gusti Arjuna, leres ieu tempat sepi pisan. Anjeunna bade lami di dieu. Leres Eyang Semar, kung kedah tapa pikeun neangan pituduh ti dewa. Aduh Kang, mun kitu mah ngajeun tenda we meh teu katerisan. Ari kuring mah teu kuat sada di tenda rumah. Bagong kita tapa lain piknik ajeuna tarik heula ilmu lain. Aku seger. Kawan kang loba omong, tugas urang ayeuna nyaeta nerangkeun ati jeung ngahiji jeung alam. Arjuna ku parentah Batara Indra, abdi ngontosan ka kamu parantos kuat nahan hawa nafsu. Ilmu tapase pikeun ngalehkeun diri sorangan lain pikeun ngadenge rayuan. Tapi saha anu tiasa nolak kahadean jeung kasarakohan. Keadaan nu sajati teh henteu datang tina rayuan tapi tina kabersihan jiwa. Sae pisan Arjuna Pandawa anjeun lulus ujian kan ieu. Saha anu ani tapa di lama pamerintahan Niwata Kawaca. Kuring Arjuna, Satria Pandawa, kuring teu neangan padongan saukur neangan katenangan. Anjeun bakal ditewak ku juragan abdi Raja Niwata Kawaca. Arjuna, mana Raja kuring? Kehadiran mah bisa dielehkeun ku sakalimanan, sanajan kekuatan gede kumaha anjeun. Nyerah we. Arjuna, sabab kesabaran anjeun jeung kasucian hati anjeun, kami memerintahkeun pasaka pasopati ieu ngambang kekuatan di langit. Ingat Arjuna, pusaka ieu kudu dipake pikeun nyadara kabeneran lain pikeun sombong. Abdi bakal emut dewa, atur nuhun kasadayana anu pituduh sareng pangeran anu mulya. Kuring reueus Gusti Arjuna, anjeunna ayeuna jadi jelema leres-leres jadi satria sejati. Tapi ulah poho dahar satu acan neruskeun perjuangan. Kitu caritana Arjuna anu tapa di Gunung Indrakala meunang kakuatan jeung pangaweureuh. Ieu ngajarkeun urang yen kasabaran, kabersihan hate, jeung tekad anu kuat bakal ngalehkeun sagala cobaan.